Garut leuwih awal rusak sebab deket ke Bandung. Di urang mah deket ke Jakarta teh teu rusak sebab urang lembur ke Jakarta usaha. Di urang mah ke Jakarta teh usaha dagang kuli ngojek. Di Jakarta teh arusa balik ke masalah. Tapi Bandung, Tasik ke Bandung lain sakadar usaha, Garut ke Bandung lain sakadar usaha. Geus puguh urang Bandungna pangheulana rusak, nu pangheulana mabok ngagele minuman Bandung. Pada tahun 80 di urang can aya nu mabok, 81 can aya nu mabok di urang can aya, 82 can aya nu mabok. Bandung mah bos parareing. Garut leuwih ti heula, perkembangan perpendidikan leuwih ti heula, karusakan ge leuwih ti heula. Jauh jeung urang mah basi bagus mantap. Garut mah nu ngaran Rajaban sepi, Muludan sepi, Bandung sarua sepi. Di urang mah masih keneh kiaina masih keneh daek keneh sanajan kudu dibayar deres. Tah sok aya kituan bae teh kiai mah cenah. Deres rada deres keneh deres aya keneh coba. Garut coba masyaallah, Bandung masyaallah tadi. وتقضي بها جميع ما نطلبه من الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات. Murtadin teh pohara pisan lobana dimimiti ucap pagawean tekad. Kurang-kurang bisa ngajaga nama sing garesle sing kosewat kalaluar tina Islam. Na'udzubillah min. Lamun Kangjeng Nabi baheula nyarita Islam asupna manusia asup Islam afwaja. Engke kaluar nage afwajan deui. Idza jaa nasrullahi wal ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Bakal nempo anjeun ka manusia bakal arasup yadkhuluna arasup ka agama Islam. Fi dinillahi afwaja bleg 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 gede Islam. Gorenganan ke di akhir ge kalaluarna afwajan deui bae. Bless kalaluar. Masya Allah. Tak sing hade. Geus ulah mikiran batur kuaring mamikiran urang we. Ngadakwahan batur mah bisa orang kabeuleuh. Ieu nu repot ge cilaka. Mending ngadakwahan urang bae sorangan kuari mah ulah loba teuing mikiran batu. Mikiran batu nyukseskeun batur ai urang teh sukses. Zaman calon lurah orang nyukseskeun lurah, calon bupati pilkada orang nyukseskeun bupati, calon gubernur pilgub orang nyukseskeun gubernur di luhur panggung. Orenganan di akhirat orang teu sukses ngojai di neraka. Ngade loh hanas kan saukur 1 juta 2 juta diberen deres anu puluhan juta ratusan juta maksudna rada deres be dibeulem ge itu tah eta ngan ongkos doang ya insyaallah karugi-rugi otak geus paningan urang rapihan diri urang teangan ridho Allah subhanahu kumaha carana supaya Allah ridhoeun ka urang. Jika mari wa tuqbalu syahadatu biridatin mutlaqan
bisa diterima syahadah panyaksi nyaksian tentang riddah secara mutlak cek sakaol yajibu tafsil wajib kudu dirinci sabab-sababna guys fa'alal awali law syahidu biridatin fa'ankara hukima bisyahadati lantaran bahasa wali hese didengekeun ku jelema tukang ngadodorong partai. Aduh, jadi teu asup ka ceuli teu asup. Jadi nu aya Golkar we di dieu. P3 PKB. Jadi ieu otak geus kudu di quarter ngareunana. Turun mesin. Ini bere bahasa wali teh nundutan bae. Teh cara kampanye teh gitu tah. Insyaallah berkadeuleuh meureun pihasileun nanya. Ieu mah pan pihasileun akhirat teh we. Jadi langsung kana urat syarat Zain nyaksikeun di kejaksaan setelah didahului oleh laporan bahwa si Prengki ia adalah kaluarti Islam. Duh, di akhir kuari Masya Allah jasa ya Masya Allah teh lain lalagaan. Antaran boga babaturan yang ada sekolah Kristen ke gereja asup Kristen. Boga babaturan Buddha bager aja sup dan ka kelenteng. Sup araras. Sanajan Kristen Katolik loba nu arasup Islam. Ayo mentek mempertahankan hidayah ya ses. Hade jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui iman minimal ba'da salat 3 zikirna. Oh, cenah aing meuleuh titiru aing ngariung ratusan. Tama lain jadidu tama la ilaha illallah cu Ambon. Bahkan bagi jauh ke Allah tama kos. Bagi jauh tuh aya cu Ambon zikir, we cu Ambon teu. Iya kos sekarang ieu tah. Nah, isi Prengki teh nu tadina Islam. Wari kadenge kuki Zaid, kuki Umar, kuki Bakar. Bawanyana pernah ngomong aing mah kuari mah asup Kristen. Aing mah geus lain Islam deui. Murtad berarti tanyana. Murtad. Laporkeun ke pemerintah. Panggil si Prengki. Otomatis kan disidang. Urang kan nyaritakeun kos kieu aneh. Kok bisa kos gitu sih? Bisa disidang dipanggil. Urang inget ieu teh dimensina di negara Islam. Khalifah lain di negara nu model kos urang kieu. Ieu mah negara jurig kan urang mah. Negara undang-undang buatan Belanda. Ya negara jurig berarti. Jadi cenah kumaha tuh kieu teh kumaha? Mang nang kolot urang baheula kieu teh kieu bae geus. Ieu kieu kumaha? Si mana nanya deui.
itu rasakeun bae ku sia betah kos ge teruskeun atuh emang kuki kaayaanana teu betah atuh urang robah janu ngarobah negara mah urang nek dijadikeun negara demokrasi kumaha urang nek dijadikeun negara Islam kumaha urang ieu mah kumaha urang atuh jan nagarana jan negara mah teu ngararomong tanah Indonesia Sabang sampai Merauke nu baheula aya 20 provinsi ku ari mah aya 30 sabaraha meureun itu eta pada eta teu ngararomong dikelola ku urang kumaha urang mah ngelolana geus atuh dipasrahkeun ka urang bener ngelolana bener negara teu bener ku ari cenah bener kan atuh kumaha sia bae sia nu ngarasakeun sia nu jara di DPR sia nu jara di pejabat aing onam aing merakyat sapira aing merakyat sia bener kadeuleu benerna sia teu bener kadeuleu teu benerna terus sapira aing mah di akhirat paling ge Pak ka malaikat kok bapak sih pamimpin abdi kumaha rasaan cek malaikat waktu dipimpin ku nya adil tante deuleu bukuna bae Pak geus bae ulah hese sakitu sapira rakyat atuh urang kumaha urang ya Zaid Umar Bakar lapor bahwa Prengki keluar ti Islam murtad berarti panggil adili kamu bernama Prengki betul lahir di mana dulu di Medan saya lahir saya di Medan Mandailing sekarang kamu Prengki di mana sekarang di Bitung saya jadi si Elai aduh Prengki kamu tahu undang-undang negara bahwa apabila murtad nanti akan dibunuh tahu menurut laporan dari 3 orang Zaid, Umar dan Bakar bahwa kamu keluar dari Islam kamu telah menyatakan bahwa kamu ini adalah Kristen betul? Siapa bilang bos? Kamu dengan siapa bicara? Kok bos? Ya maaf Hakim saya bicara biasa dengan bos Pak jadi bagaimana nih kamu? Iya atau tidak bahwa kamu itu keluar dari Kristen? Tidak Pak. Panggil Zaid, Umar, Bakar. Ya, duduk. Seminggu yang lalu bahwa kamu telah melaporkan yang bernama Prengki, lahir Medan Mandailing, yang sekarang ada di Bitung jadi si Elai. Ini telah keluar dari Islam, menyatakan bahwa beliau ini adalah beragama Kristen. Betul? Betul. Kamu siap jadi saksi? Saya yang menyaksikan. Zaid? Betul. Umar? Ya. Bakar? Betul. Nah, ieu kan bermasalah anak ieu. Ayat 3 jelema minimal 2. Tiluan nyaksian bahwa Prengki ieu keluar ti Islam. Saksi kuat tak saksi tak. Kemudian ieu si Prengki inkar. Caknya anak ulama henteu ja. Henteu. Kuatan mana pernyataan inkarnya anak jeung saksi. Eta lamun lagi permasalaheun. Kuatan mana saksi 3 anu langsung menyaksikan bahwa Prengki keluar di Islam jeung ingkarnya na kuatan mana? Maka fa'alal awali nurutkeun kaul anu awal bahwa tuqbalu syahadatu birridati mutlaqan. Andai kata Zaid, Umar, Bakar menyaksikan biriddatin dengan kemurtadan Prengki, kemudian fa'ankaro ingkar Prengkinya, tetap hukimah bisyahadah, hukumi dengan syahadah. Nu dimenangkeun Zaid, Umar, Bakar. Tetap bae Kristennya. Geus kita tobat lagi. Namun nyana tobat
baca 2 kalimat syahadat. Syahadat deui berarti aman. Nama kos kieu. Aya sarwiti leungit calana sempak. Itu puguh teu karu batur mah leungit dompet. Nyana mah leungpit sempak. Sarwiti. Sia kudu dangkat teteng be di dia di kawasan naon. Leungit cenah. Leungit naon dompet tah? Lain. Naon kartu KTP tah? Lain cenah teh. Bah. Bener HP? Lain cenah teh kudu nyaho. Beuh lain kitu aing ngabantuan ka siapa? Aing dinten teh ge ka sia teh tetangga. Ayo coba, sia leungit naon? Aing sia dik ngabantuan mah teu naon. Leungit naon? Leungit sempak. Oh, warna ungu. Ge, warna ungu mah teu mah atuh bendera Ismet. Sia naon? Emang kula ge cenah ari ke Persita main kula sok dikitu-kitukeun. Tolol sia mah. Belon ieu sarwiti ye. Masyaallah, sarwiti leungit sempak. Aing mah isin ngadengena gawit. Siapa sempak bae kudu diteangan. Emang tadi aku naon itu bisa leungit kiih, ngana kiih. Dibuka poho make deui. Wah, maknya kiih datang ka dibuka. Pan aing mah santri kudu diisangan, emangna batu. Aijol teh ya Zaid Umar Bakar. Nah, iya orang si sarwitina ieu. Cekolit naon emang? Buku sia ke dia kenaon lid? Ya iya ieu mah tos ngabantuan neangan nu leungit. Caki Zaid teh. Ingat. Ieu nagara hukum. Sing hade aing mantas neuleuh kana kalakuan sarwiti. Aing Umar Bakar neuleuh naon tuh? Nyana kakapalan. Berdayung. Maksudna berdayung nyana tah di mana tuh? Di imah anu encan diresi. Heuh, berdayung atuh di ditu di laut. Eta nyaeta kos kitu. Ciki Holid nu bener ieu sih. Aing neuleuh. Sarwiti. Sia kan boga salaki. Oh yang kikilan. Tuh aing mah. Nyaho bae jaen. Macem-macem bae, segala berdayung segala naon. Satu kos kieu ge aing deuleuh tah jilbab tah. Ceki Zaid. Ya, aing pengalaman ya. Aing hirup teh pernah di Cianjur, aing hirup pernah di Cipanas, aing hirup pernah di Sukabumi. Eta kapan di Cipanas? Ari jilbab bae. Ai luhur di jilbaban, ai handap disingsateun goblok. Eta di Cipanas eta. Ulah ora emang aing teu pernah di ditu. Cekolit meureun bagian ulah ngomong saya Zaid. Saya udah kain nyangka. Eta tadi Cipanas teh gara itu jilbab. Bapak man liwat ke puncak ke Cipanas di sisi marake jilbab hararebat ja sepuh bararagus. Eta teh stok can anggeus. Tinggal ditanya bae jilbab tinggal jilbab. Baheula di Cianjur, terus Sukabumi, Masya Allah. Jadi ulah katipu ku jilbab. Lawan lagi ustad atuh teh mah jilbab. Di Indonesia geus kararias. Kula mah keur waktu ngaji palak di Cipanas tahun 85. Tahun 85 kula ngaji palak di Papih, Spolot. Itu kebenaran kebal teh tahun baru. Imah halal hak kebelah kota Setik.
eta masjid para rinu musola pinu kula kaget artinya hebat amat di orang Cipanas bau datang ke anak dibawaan ke masjid terbalik anak pamajikan terus salaki magis komo sapoe dua poe kukula ditanya iya ada hebat amat orang Cipanas bisa ngararendong di masjid itikaf nak pahara amat itikaf iya di Tangerang mau moal aya nu itikaf kos kieu tapi di Cipanas mah hari itikaf kabeh salakina pamajikan barang ngobrol teh orang lain itikaf imahnya anak disewakeun kanu tahun baruan anggaplah pila lah cak nyana palingnya sampai 25 poe geus nyana mengasingkan diri ke masjid goblok bin tolol eta orang itu eta ya kos kitu sagala ya Allah ya Rabbi berani sare di sisi masjid berani sare di mushola akhirnya kurang ngobrol-ngobrol jadi hiji atuh eta kakarak ngobrol urusan sewa menyewa terus ceritakeun tentang muda-mudi mau diteruskeun we moal tama pengalaman anak muda ngaranna gitu eta rusak Cipanas di urang mah cana naon Tangerang tahun 85 cana naon Cipanas geus rusak Cianjur geus rusak Garut leuwih awal rusak sebab deket ka Bandung di urang mah deket ka Jakarta teh teu rusak sebab urang lembur ka Jakarta usaha di urang mah ka Jakarta teh usaha dagang kuli ngojek di Jakarta teh arusa balik ke masalah tapi Bandung Tasik ka Bandung lain sakadar usaha Garut ka Bandung lain sakadar usaha geus puguh urang Bandungna pangheulana rusak nu pangheulana mabok ngagere minuman Bandung pada tahun 80 di urang can aya nu mabok 81 can aya nu mabok di urang can aya 82 can aya nu mabok Bandung mah bos parareing Garut leuwih ti heula perkembangan perpendidikan leuwih ti heula karusakan ge leuwih ti heula jauh jeung urang mah basi bagus mantap Garut mah nu ngaran Rajaban sepi Muludan sepi Bandung sarua sepi di urang mah masih keneh kiaina masih keneh daek keneh sanajan kudu dibayar deres tah sok aya kituan beta kiai mah cenah deres rada deres keneh deres aya keneh coba Garut coba masyaallah Bandung masyaallah tadi nah ieu mah keur carita perbandingan laporkeun ku Ki Zaid bahwa Sarwiti zina panggil Sarwiti integrasi adili kuatan mana kuari Zaid Umar Bakar melaporkan langsung deuleu siap jadi saksi bahwa Sarwiti zina kuari si Sarwitina inkar nah sebagai pelaku nu inkar ia inkar teh kuatan mana antara saksi tilu jeung inkar teu ulama wa disumpah demi Allah demi Rasulullah daek ninca Quran komo dihareupeun salakina mah tapi aya saksi Zaid Umar Bakar menyaksikan bahwa Sarwiti teh zina kuatan mana antara inkarnya jeung saksi dan mantap kuatan saksi tetep pengadilan kudu menerima saksi nyatakan bahwa Sarwiti tetap zina babari ku ngaji mah komo lamun negara Islam babari tapi kulantaran negarana urang lain negara Islam kieu kaayaanana ambalaya stumpuk permasalahan di kejaksaan stumpuk permasalahan di EMA wah nuncan kabongkar nu geus dibongkar ge can selesai jeung aya nu henteu selesai kasus berbagai kasus di urang teh nah ieu mah keur nyaritakeun bae kajeun urusannya anak ieu mah keur carita ngaji ke diselesaikeunana di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala selesai
selesai. Benar surga, benar neraka. Sakitu bae. Kuari mah tambah deui kasus, tambah deui kasus, tambah deui kasus. Nu ieu can beres numpuk jasa. Kasus tahun sekian, kasus tahun sekian, kasus tahun sekian. Angges-angges. Urang mun nyaritakeun tentang hukum babari sebenarnya mah lamun langsung di tangan. Jatuh negara teh kapan ngabogaan kitu wilayah. Ada di gubernuran, provinsi, daerah, kabupaten, kecamatan. Atuh ja kitu-kitu kene perurusan nama. Maka jeung teu selesai sagala rupa. Mantak aneh. Naon gaweana atuh kuari? Teu selesai kos kitu tah. Ja hukum mah Al-Qur'an, hadis narjamakeun Qur'an, kemudian ijma narjamakeun hadis, dikitabkeun, tinggal dibuka. Kasus naon, kasus naon, kasus naon, kasus naon, kasus naon. Mantak ngomong mah babarian ngomong tibatan ngising. Ngomong mah teu kudu ngabeten, ngising mah pan kudu ngabeten. Ngomong lamun tas ngadal kocapi mah kababelan. Ini babarian ngomong abong letah teh tulangan. Jadi bisa dimenangkan tak saksi. Kalau kala lamun teh mah si prengki ngomong kuntu mukrohan kaulan numantak menyatakan bahwa kaula asup Kristen lantaran kula dipaksa. Lamun memang si prengki ieu pernyataan inkartina ucapan anak kemudian nyana ngaheuhan asup Kristen sote karena dipaksa deuleuh korena. Kebenaran memang aya korena waqt tabat suqarina tuh. Nah, kuari kajurung ku korena ka asikufarin seperti ngaboyong nakupar. Jadi cak papreng gitu ya begini Pak Hakim. Saya ini warga negara Indonesia. Yang saya tahu undang-undang di negara Indonesia kalau murtad mesti dibunuh. Karena negara ini negara Islam. Dengan demikian saya setelah disaksikan oleh 3 saksi Zaid Umar Bakar bahwa saya telah menyatakan Kristen, memang betul, cuman saya waktu itu dipaksa sehubungan dengan adanya orang-orang bule memaksa saya. Kalau saya tidak mengatakan itu, saya akan dibawa ke Amerika. Nah, ini kan bahaya. Nah, kalau saya menyatakan Islam, menyatakan kafir, Kristen, saya aman. Kalau saya tidak menyatakan, saya akan diboyong. Untuk mengamankan diri saya, maka saya menyatakan Kristen, mengamankan diri saya. Bener gitu nate bisa teman dipercaya. Kos kamari cerita di Amerika. Loba jasa nu asup Islam ngayakeun gerakan di Amerika. Kalau ada orang yang masuk Islam, panggil, adili. Maka orang-orang Amerika anu asup Islam, satu, tidak boleh diganti nama, sebab nama yang Islami akan mempersulit dirinya. Satu. Yang kedua, biarkanlah salib dipakai, tetap ngagantung di dia untuk mengamankan diri. Sebab di itu intelna luar biasa. Satu, intel tentang KTP. Kalau pergantian nama dari nama Kristen ke nama Islam, ia akan dipersulit. Yang kedua, salib lamun teu dipake, ieu ge jadi masalah. Nyana tetap nama Amerika baik, kemudian nama kafir maksudna, kemudian salibna ngagantung baik. Padahal kolbu nama Allah la ilaha illallah, mengamankan diri. Ketika nyana ditanya, tetap baik. Nyana mengaku Kristen baik. Sebab naon? Sebab loba jasa anu geus ditembak, dibunuh, ditembak, disel. Gitulah seputar peperangan
perang agama, perang budaya, perang fisik, perang kurs, perekonomian. Urang kuarikan ke perang antara yuan jeung dolar, perang teureun terus bae. Nu eleh rupiah. Aduh perang da yuan jeung dolar. Terus mana anu bakal bisa dipakai transaksi secara internasional? Apakah dolar? Apakah yuan? Nah, kuari nu elehna Indonesia. Rupiah terpuruk sadunia paling handap. Alhamdulillahirabbil. Nyungkun tak budak. Sababaraha negara geus merubah tentang perekonomian anak. Aya anu merubah penambahan uang Jepang. Aya anu merubah ditaikeun tentang kursna beberapa negara dengan teknik-teknik ekonomi di masing-masing negara nyana terus untuk mengejar supaya tidak tertinggal perekonomian anak. Wabeh kejaran-kejaran anak macam-macam. Ketika Indonesia nu ngomentar hiji-hiji aja. Sugan dilobakeun kurs duit teu. Sugan dikurangan nilai ditaikeun teu atau naik nilai teu. Begitu ditanya presidenna ngan ngajebian doang. Tanya ahli ekonomi silih lempar. Bagaimana sih per detik ieu encan aya kejelasan kurs Indonesia rupiah. Encan aya kejelasan. Tetapi begitu diteliti sadunia ieu mah RRC Hongkong, naon gitu ngaranna Jepang, terus Timur Tengah dan lain sebagainya. Tapi pang tenang-tenangna di Indonesia. Di batur geus bergejolak kita perekonomian bakal kumaha Indonesia mah tenang bae. Tenang sebab naon? Sebab boga duit meuli teu boga duit menta kitu bae. Indonesia. Tenang geus. Bari keur dicontoh Indonesia, dicontoh. Lantaran teu berontak masyarakat teu berontak. Sakitu geus tina 9.000 naik kana 10.000 naik kana $11.000. Berarti kan $1 teh ya, 11.000 naik 12 naik 13 naik 14 naik 14,7 hampir 15. Tenang bae. Namun ditanya, "Euy, dia dolar sabaraha?" Sabodo dolar ieu. Sabaraha teh sabaraha sapira? Aing. Geus. Lain ieu negara presiden saha? Teu nyaho aing mayan tahu presiden. Datang ka teu nyaho aya presiden atau boro-boro presiden mun ditanya, "Hei, bupati sia sa?" Nyaho. Urang keur leutik mah keur di SD teh di Bejaan. Presiden kita Pak Harto wakil di Bejaan, menteri kabeh, menteri agama di Bejaan. Kuari budak sakola di Bejaan. Kula sok nanya anak. Ai menteri agama urang saha? Duka. Emang menteri wartosan ku guru? Itu. Guruna kita apaan? Indonesia. Ulah waktu sakola teh ka bupati urang saha? Eta teh camat urang saha dibere nyaho teh ku guru. Camat urang saha, lurah urang saha, bupati urang saha, wakil saha, gubernur saha. Jadi nyaraho terus engke menang sabulan di Bejaan deui. Tetep Pak Hasan gelam eta rajin nya mah ngabejaan ka urang. Pinter urang. Ke presiden urang saha, wakil saha, terus menteri saha. Kuari mah budak mun ditanya teu nyahoan. Menteri luar negeri saha? Duka. Menteri dalam negeri duka. Menteri agama duka. Ieu mah geus bae duka. Duka nestapa ieu mah. Teu nyaho. Geus bosen deui geus teu nyaho. Masyaallah. Nah, ieu urang keur ngobrol jeung wali Allah nyaritakeun tentang kasus Rida. Jadi betapa kuatna saksi ketika menyaksikan kasus tentang ucapan Rida, bahkan pekerjaan Rida. Nah, ini bisa diterima walaupun nyana inkar, kecuali inkarna berdasarkan kasih kuparin tetap sudiko biamin wa illa andaikeun teu aya korena teu bisa diterima. Geus anu teu bisa diterima tetep nyana. Teu bisa diterima. 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 Teu bisa
dihukumi murtad geus kita tobat. Lamun urang nyaritakeun tentang negara Patali jeung Islam, negara Islam geunah aya nu murtad panggil kita tobat, aya nu teu salat panggil kita tobat, teu daek tobat nyana teu salat zuhur tanggukeun ka asar tanggukeun ka magrib, teu daek salat datang ka magrib, isya tembak. Ayo sia tembak. Oh, jelema sarolat kabeh hujan. Atuh, maling, mangge potong, cege sakieu tek. Maling deui, sakieu tek. Potong, maling deui, sakieu tek. Nginahin kan urang. Walil qisasi hayatu ya ulil albab. Aya nu zina, had. Dan muson ranjam aman negara nu mantak embungin ge di laluhur DPR ge embungin negara orang dibentuk negara Islam sebab jaknyana hese maling kuari aya calon bupati ya. Di sana calon bupati atau calon gubernur nu ieu bagus akan melaksanakan aturan-aturan sana dan di negara demokrasi pembangunan sesuai jeung kitu mistina nu ieu mah bajingan teu nyahoeun bodoh nu ieu pinter nu ieu bodoh ngan nu ieu rada loba duit nyebar ieu nu si pinter nu si bager nu si bagus moal menang. Ye si bodoh didaruku di ditu lagi di instasina didukung ieu geus kajahoan bagus bakal ngalaksanakeun undang-undang ieu mah can pugu tetep nu didukung di sekitarna ieu. Wah, depak ngadukung ieu, MUI ngadukung ieu. Wah, luar biasa ieu. Ieu ke calon gubernur bae. Ieu NU ge NU. Blon teh NU. Tetap ngadukung ieu. NU teh Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Contohna kula greget ka NU naon? NU Tangerang teh, NU Tangerang. Khususna Banten eta teh ngadukung atuh. Teu kagoblogan NU. Pan aing teh di jerona aing. Di jero NU teh aing kulturna aing, sanajan aing teh ilu praktis. Sia mah teu nyaranaho meureun, aing terpukul. Goblok sia yang seureun aing. Tah kadenge emang aing teu ngadenge NU ngadukung atut. Pan ieu teh Nahdlatul Ulama, bod. Nahdlatul Ulama. Sakali deui, bod. Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ulama masa ulama ngadukung cewek sih? Kok begitu sih? Cewek didukung. Dek dikamanakeun beungeut aing. Aing teh di jero NU. Dinten teh ge kultur aing teh sok ngabuka-bukakeun NU, ngariwayatkeun Hasyim Asy'ari, aing ngariwayatkeun Kisah Al Mahfud, aing ngariwayatkeun keistimewaan perjuangan NU, aing ngariwayatkeun tentang keistimewaan NU, berangkat berjuang keistimewaan anak. Begitu datang ke Banten aing diisingan ku NU. Goblok meureun. Aing teh jerona aing. Nah, Bob. Dengan teu ngomong naon ieu mah kakarek dibongkar ku ari bae. Tah ieu mah balik deui. Ieu bener deuk ngalaksanakeun aturan. Ieu teh bener lantaran NU teh dibere duit tetep ngadukungna ka dieu. Geus puguh MUI, geus puguh depak. Beralasan depak mah jeung MUI. Geus puguh di PNS mah ulah dicaritakeun. Ieu depak-depak kenapa dia bisa ngadukung ieu? Gampang digoyang. Geus kadinya bae tah aturanna tah. MUI kos kitu, depak kos kitu deuk mana piliheun gua. Sok ge. Jadi moal beres-beres urang deuk ngabangun nagara. Moal beres-beres satung-tung tujuanna negara itu bae mah teu MUI teu depak. Deres MUI depak malah aya di tubuh pemerintahan tah mah. Memangnya masa komplotan kadinya
tapi iya nah gotul ulama kok bisa ngegilak sih mantak aing ngisin cenah kieu ulah sok kitu aing mah di kitu bae aja emang kiai gua nanti ke gua sanajan aing lain kiai tapi kultur di jerona aing ketika nyaritakeun Muhammadiyah aing mah NU ketika nyaritakeun Persib nu bakal main aing mah NU aing mah tetep NU tapi ketika main NU teu bagus ieu naonan emang NU teh diperhatikeun atuh diperhatikeun santri seluruhna memperhatikan NU Ustad memperhatikan NU kiai memperhatikan NU ketika NU leping plan kasih si kagigir yo ieu mah kudu dibawa ke dadung ditarik siapa aing jelas hese tuturkeun geus atuh dek bangun bangsa jeung nagarana kandas deui hese geus kitu kumaha tuh teu kumaha geus sabodo nyana urang-urang ketika cenah kunaon teh Ki Uci teu nuturkeun NU sia dituturkeun ngagilek bae nabrak mah dulu nabrak sia nyupiranana ieu mah urang papada urang deui ngomong teh lantaran urang ge papada NU nya ulah disebarkeun ka mana-mana ulah ieu mah papada urang bae ka ditu ngomong pada urang deui ka dihitung pada urang deui orang nyaho sadunia nyaho kabeh aduh Masya Allah karim orang ese nyaritakeun ulama tuturkeunana NU sebagai figur di jerona aya bahsul masail pugunya di ditu nagara ribut muktamar nagara ributan masa ulama kos kitu ya Allah ya Rabbi kurang ngutus aja pendi jeung pudoli kaditu milu muktamar kaditu milunya na kaditu teu datang kaditu balik deui kunaon sia balik deui anu mere duit lah cukup geus jam maksudna ge duit cek nanti geus lah teu kudu kaditu geus saha bae anu menangna geus urang mah amin bae geus hancur nagara ieu lamun kos kada itu kabeh kos tadi tak wakil kula hancur ieu mah emang keur nyaritakeun hancur kabeh atuh mantak loba kiai nu gakulat kunaon cenah kiai teh ilu-ilu di partai henteu berjuang perjuangkeun ku sia hayang nyaho coba datang ka mana perjuangan sia nyungsep sia sia mah ieu memperjuangkeun naon sia tu aing ge hayang berjuang ge aing ge boga otak aing ge pikiran berjuang aing ge agama mejeuhna teu mun diperjuangkeun di Golkar agama bener teu mejeuhna teu mun diperjuangkeun di P3 agama aing ban urang mah bagian agama mau diperjuangkeun di PKB bener teh henteu ternyata atuh boro-boro dek memperjuangkeun melalui partai NU na ge teh kos kitu aya cewek atuh terus banan mere duit masa ulama kos kitu sih tah ieu sekedar nyaritakeun ala kadar mudah-mudahan kaharepna bisa lebih baik deh leuwih bagus sebab eta lah tuturkeun urang tapi wari geus kadange deui ku ceuli aya tah di bagian NU pokona urang mah saha nu mere duit bae cek kitu ya Allah ya Karim gitulah guys lamun memang aya korena bisa diterima teh aya bisa walau qala wallahu a'lam Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha Jibril
ميكائيل إسرافيل عيد منكر ونكير ركب عتيد جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ونكير ركب الله 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 لا إله kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishak 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Dzulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Id Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allah Allah